warahmatullahi wabarakatuh. Urang ti kelompok 2 bade nampilkeun drama anu judulna Kabersihan Kelas. Nami abdi Siti Sofia Tunupus. Nami abdi Adila Indriani. Nami abdi Ahmad Fajri. Nami abdi Rizky Pratama. Nami abdi Pauji. Dina hiji mangsa aya 4 budak anu dititah piket ku katua muridna. Budak anu bagian piket ayeuna, piket heula bisi kaburu aya dulu. Anu bagian piket poe 1 teh si Eki, si Pauji, si Ahmad jeung si Adila. Sok pariket heula. Urang maksudna euy. Kudu piket di sini didenda jeung bicarakan ku ibu. Saha si Pauji jeung si Eki mah sana ngapel wae. Oh, nya. Tuluy si Rizky jeung si Pauji datang dari lempangna rada sombong. Eki Pauji, sok gerak piket di sini bicarakan ku ibu. Bukan, sudah. Orangnya Jam. mana kenapa jadi aku orang capek pikirnya buahnya si Adila. Karena ah. Sudah. Aduh, nyantet piket mencakan teh. Lelila Sopi asup tuluy Adila langsung bebeja ka Sopi nyenaan si Rizky jeung si Pauji ngomongin piket. Itu meureun di warung. Jeung kita ka dieu. Tuluy si Adila neang si Puji jeung si Rizky ka warung. Non serangan yang harus Maneh di kita piket malah ka warung. Tuh tempo si Adila jeung si Ahmad mah menira rajin teu jiga maneh pamalesan. Ini mah saya euy. Orang biasa kita piket. Ih, malah seuri alana mikir. Geus sok ayeuna mah maneh juga ditu mayar ka bendahara mun minggu isukan teu piket deui nampakna jadi 40.000 juk mayar wa ka bendahara. Akhirna si Rizky jeung si Pauji mayar denda ka bendahara sabab teu piket kelas. Ahmad jeung Adila beres piketna kusabab guru pelajaran sakedeung deui rek asup.